Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biulumihi wa minhal ikhlas. Wa minha sareng eta tetep tina sapalihna wasaya al-ikhlasu ari ikhlas. Akhlis wada'an la turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahi kadzal kila. Akhlis kedah ngaikhlaskeun anjeun wada sareng ari ieu ikhlas alla turida eta yen teu ngamaksad anjeun bitaatin ku taat illa taqarruba angin gawe ngadeukeutkeun diri min ilahika ti pangeran anjeun dzal kilai anu maha ngagaduhan pangraksa. La taksidan ulah ngamaksud sanyana anjeun ma'ahu sartana taqarrub tawassulan kana hayang tepi ila gorodid dunya kana tujuan-tujuan dunia kathana ihim sapertikeun pujian ti makhluk au nahwi dzaka atawa saumpama thana ihim. Wahdar sareng kedah ningalkeun anjeun riaan kana ria muhbithon anu ngahancurkeun li ibadatin kana ibadah. Fangdur maka kudu ningalian anjeun ila nadril alimi kana paningalina zat anu maha uninga nyatana Allah fatakmula maka yen sampurna anjeun. La tudhironna ulah ngadohirkeun sanya-nyana anjeun fadilatan kana kaunggulan kana kelebihan kaitu takoda karna yen supaya teu ditekadkeun anjeun. La tubrizanna ulah nemrakeun sanya-nyana anjeun rodhaila kana pirang-pirang kagorengan liungkiru karna yen supaya ingkar makhluk manusia ka anjeun. Imanu mar'in ari imana seseorang layakunu eta teu kabuktosan itu iman taka mala eta sampurna itu iman hatta yaro sehingga ia ningali itu si mar'in nasan ka manusia muthila anu disarwakeun itu nas biibilin kana onta. Jadi seseorang teu pati-pati sampurna imana kecuali ningali ka manusia jeung ka onta teh geus sarua hartina salat hareupeun manusia salat hareupeun onta bedana da tujuan salat oge karena Allah. Fayakunu tuluy bukti naon madhuhum pujianna itu manusia wadhamuhum sareng cacadana itu manusia sawaan eta sarua lam tahsa tur teu sieun itu si mar'in laumata laimin kana pamoyokna jalma anu moyok fi dzil ula dina mungguh zat anu ngagaduhan kaluhuran nyatana Allah. Amalun ari amal li ajlin nasi karna arah-arah manusia syirkun eta sirik tarkuhu ari tinggalna amal linnasi karna manusia zaka eta ari tarku amal huwa eta ari itu za arya'u eta riya ngaranna. Sabahlala ulah apatis anjeun ulah acuh ta acuh anjeun. Latat luban ulah nyuprih sanyana anjeun manzilan kana martabat indal muhaimini mungguh zat anu maha
mengawasi nyatana Allah. In kunta upami kabuktosan anjeun tatlubu eta nyuprih anjeun inda nasin ti jelema manzilan kana martabat. Jadi lamun orang masih kene hayang derajat, hayang martabat, hayang pangalem ti manusia, ulah rek daek nyuprih kana martabat ti Allah. Sebab itu teh hal anu patojaiyah, hal anu kontradiksi bertentangan. Wa minha al-uzlah la tashaban man kana ahla batalah wa tasahulin fid dini dzaka huwal bala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.